Dud, inget tuh baheula samemeh ngaji masuk nempo Power Ranger ngasok ngadon teh imah RT. Atunya eta mah inget atuh. Kenang-kenangan mah terlupakan kurang eta mah wil ah. Ngomong-ngomong lamun maneh jadi Power Ranger hayang jadi warna naon? Urang mah hayang jadi warna beureum pangkuatna lantaran eta mah wil. Kurang warna beureum mah mending maneh warna pink. Warna pink mah ingat meureun teh mah jang awewe, warna pink mah khusus jang awewe. Urang mah lalaki meureunna. Aduh, kemarin geus ribetkeun we. Ayeuna jadi huntu jadi pemurian deh. Imah ku digolerkeun ya. Aduh, aya simut ieu euy. Aduh, teu kuat euy. Murian kieu ya waktu aduh ya Allah ya Rabbi. Yang nama dimanjah itu euy. Aduh. Gini sih teu kuat aduh. Urang warna beureum mah tuh baju nu geus beureum geus maneh mah warna pink. Mananya? Ingat embung warna pink mah jang awewe teh wil. Aing warna ada maneh mah kos awewe. Embung dah. Ada pokona mah warna beureum dewek, warna beureum. Warna beureum pink. embung awewe. Anjing we. Ciawan ka aing bangun hayang di jurus. Kos kitu dewek wani ka maneh. Kos kitu dek ketewani ka maneh. Ku aing di jurus ya. Jurus nama krana. Aing oge boga jurus. Sok keluarkeun jurusna. Keheulaan aing teu ngeunah jadi Power Ranger pink. Harga diri aing dikamanakeun. Tengokkeun ye jurus aing ye. Jurus mopo galengan. Ya. Ya. Sahang ngaranengkeun aing nya. Udah kuat ini. Emut halah urang. Embung sama gitu. Embung monyet ah. Sat. Dijurus ku aing. Embung ah. Aing kurang ajar gitu. Sekarang engkeun aing jadi masuk ge atuh. Tiris deh yang percaya diri nanti, woi. Aduh, mati bangun kan. Hari siapa merebut ke naos teh anjing? Gua ente keur nyeri huntu, sajen ngagaranengkeun setan. Wah, lamun gua jadi Power Ranger hayang jadi warna naon? Nggak jelas, aing mah warna pink. Kamari memoda merah puyuh jang. Amang satu sikit galaan ngagade-gadekeun anak me. Hayang bepuyuh. Ari pek teh eta aduh dasar nasi goreng. Mang salah marab. Nah kepada naon? Ya eta panya teh beunyeur, ari pake orea teh aduh diawur ka atuh paraeh kabeh. Ya eta tuh. Pugu urang ge mang nyata merah kelencinya di imah teh. Kan edas jadi unga poe kudu ngarit. Meni capek tungtung nama. Astagfirullah. Ngaritnya. Kan ngarit asa diingetan. Aduh, Mang, ngarit heula mangnya. Gua bergajang teh nya kade. Eta Om Halodo. Mang ngarit heula mangnya. Wah, ujang jeung itu lo baca deket astana di Tiluhur. Mah kok badotan naon we lah gitu. Ya keburu hujan. Duit manten mangnya. Heula mang. Selamat. Aduh, Mang, Naon jang? geus jauh ka itu. Tinggalin aritna. Oh, atuh. Cokot tuh cokot itu aya. Di mana tak aritnya? Mau kanyu tiga betanya. Oh, eta. Astagfirullahaladzim.
Aya wayang dinya tah. Di mana? Kali tadi ya. Ah, iya geninganan. Oh, atuh amang teh nempo lagi dah. Ah, Aduh, yang minum heula mang ah. jeung tuh dapur aya dina buyung. Ah, yang budak ya. Mun hek seukeut leuheung ieu na ge. Aduh, Ya, berangkat heula mang ah. oh jangan cuma tuh. Ah. Heeh. Ah, gimana ya, suka capek we meureun. Bolak-balik capek. Naon deui, Jang? Karungna tinggalun. Astagfirullahaladzim, ibu budak. Ieu mah ieu magrib manten. Da barang ala teh. Mun tadi atuh. Bangnya, Heeh, juga mah. Kayaknya kadenya nama ulah poho deui tah. Heeh. Aduh, budak elunya teuing. Alah. Ah. Dasar budak lengotan teh kebeak kusorangan tah budak. Ah. Aduh, capek. Ya. Mas teh jangan. Jangan, Nak. Ayo mang, kok setahun gitu. Mana juga Jang? Por. Astagfirullahaladzim. Tinggalan, Mang. Ah, bukan jauh. Allah, akbar tuh. Ah. Capek. Yang masalah. Baik, salah, cara aman. Terus puyuh parae, kayak ujang boleh kata parae, kencingna. Ulah tuh, Mang. Ah.